Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalayan diwuwuh ku Qobul anu maha agung, dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa, diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita kasarad ka alam jin. Ayeuna bagean anu ka 18. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Ian Aditya di Palihan Rancah Ciamis. Kangge Kang Ian ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe kantun subscribe heula, ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lain naon mamang masuk bingah gitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng kasarad ka alam jin bagean anu ka 18. Kumaha salajengna sor cek opina betor simbutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung des. Tetela leuwih di satengah jamna lamsijan nuturkeun nepi ka akhirna anjog kahareupeun imah gedong tukangeun sakolahan SMP. Ke ari hidup teh ieu teh tas di mana jang pedah ku pamareng-mareng aya di dieu tas di mana. Abdi mah uih icalan buku Pak di sakolahan mung kaleresan tadi teh nuju ngiwahan di saung itu tuh Pak. Oh tas dagang buku nah ka sakolahan mana gitu dagang buku na jang. Aya pangenten 5 sakolahan anu tadi di Dongkapan teh mung nya kitu Pak nuju sepi ayeuna teh janten we teu acan anu pajeng sasiki-siki acan Pak. Duduh teuing anaking geus we atuh ayeuna mah kieu we hayu ilu heula jeung Bapak ka imah ke urang ngobrol di ditu sangkan jongjon ari di imah mah ngobrolna. Yeuh manehna gandeng atuh batuk wae maneh mah. Atuh kumaha deui ieu kami kaselek hayang nginum. Geus gandeng. Nya. Di mana kitu Pak Bumina?
Tanya Lamsijan rada bingung. Ah, paling oge setengah jaman ti dieu majang. Hayu bari oge urang miluh heula jeung ibu. Hayu ulah era-era jang. Ceuk pamajikan eta si bapa. Najan geus rada burit, akhirna mah Lamsijan milu oge nuturkeun mobil si bapa mapai-mapai jalan raya kali kalapa genep. Tetela leuwih ti setengah jam Lamsijan nuturkeun mobil si bapa. Nepi ka akhirna anjog ka hareupeun imah gedong tukangeun sakolahan SMP. Harita Lamsijan diajakan asup. Sanggeus aya di jero imah, si ibu gura-giru nyuguhan rupa-rupa dahareun jeung inuman. Sedangkeun si bapana sanggeus disalin heula tuluy diuk hareupeun Lamsijan. Bari pok nyarita. Tah ieu imah bapa majang. Na ari hideep geus lila dagang buku teh. Sok nepi ka mana wae ari ngider jang. Aya sasasi langkung mah panginten Pak. Upami ngider mah ka mana-mana diaprak Pak. Di mana wae sakolahan nya didinya ku abdi di udag Pak. Oh gitu. Ari poe ayeuna tadi teh geus payu sabaraha? Nu mawi teu acan Pak. Kumargi di sakolahanna nuju sareuseut artosna saurna teh. Ya Allah. Geus we atuh mending kieu ayeuna mah. Ari hideep sok dagang buku mah kabeneran bapa teh kandep di wewengkon kalpa genep. Ti mimiti isukan mah padu ayakeun we heula bukuna. Tah engke mun geus aya bukuna tinggal ngasupkeun ka tiap sakolahan anu aya di daerah kalapa genep jeung sakuliahna. Insyaallah pasti payu. Pan bapa ieu kapala kandepna oge. Hideep mah istilahna mah bagian distributor we. Jadi hartina lamun sakolahan ngabutuhkeun buku, hideep anu ngayakeunna. Kumaha lamun gitu? Sanggup teu jang? Alhamdulillah. Leres teh Pak. Cek Lamsijan jiga nu cangcaya. Keula ari jenis bukuna nu kumaha eta teh? Manawi Bapak priyogina sapatos buku kumaha? Tanya Lamsijan setengah teu percaya. Dumeh teu disangka-sangka menang proyek pigedeun. Nya bener atuh jang, nya Bapak wadul. Ari bukuna mah rek buku pelajaran, buku dongeng atawa buku naon we? Buku naon we lah. Anu penting mah buku kasebutna nu aya nilai-nilai jeung pelajaran barudak. Alhamdulillah hatur nuhun atuh Pak sateu acana oge. Mugi kasayan Bapak kenging pahala anu langkung-langkung Pak. Amin. Sami-sami jang. Ke ari hideep teh saha ngaran jeung ti mana asal? Hampura yeuh Bapak can nanyakeun tadi teh teu kaburu. Oh, mohon nepangkeun atuh nami abdi mah Lamsijan Pak, kawit ti Ciamis. Baru urang Ciamisnya. Atuh Bapak oge ari asli mah sarua ti Ciamis. Di daerah Banjar. Pedah kabeneran ditugaskeun teh di dieu. Geus aya meureun kana 20 tahunan mah. Ke ari hideep Ciamisna palih mana eta jang? Ti palihan Rancah Pak. Ya Allah, ari Sugan teh lain urang Rancah. Geus we atuh cicingna di dieu jeung bapanya. Kabeneran pan bapa mah teu boga budak, meh aya batur ongko di imah. Keur kitu kadenge pamajikanna mairan. Nya jang, geus we ulah balik deui ka Cimeraknya. Atawa bawaan heula we baju ka dieu. Cicing jeung ibu di dieu. Anggap we kolot sorangan. Hatur nuhun Bu. Insyaallah kapayuna abdi bade ngemut heula Bu.
walon Lamsijan semu bingung. Sementara Pakandep atau Pasurya ngaranna cumarita deui. Nah make mikir sagala atuh Jang. Ari hidup geus boga pamajikan acan. Atuh syukur-syukur mun geus boga anak pamajikan mah. Di imah bapa we ngara jadi rame meureun ku barudak. Sok bawa pindah ka dieu sakalian. Ulah hariwang masalah ekonomi mah ku bapa dibere jeung modalna. Mohon Pak, hatur nuhun pisan. Ongkoda abdi mah teu acan gaduh bojo Pak. Jajauhanan kana gaduh putra mah. Kewe dinten payuna abdi kari deui. Kajabi ti eta abdi kadah nyarios heula ka rerencangan. Kumargi dicemrak depan ngontrak sareng rerencangan. Oh, nya atuh ari kitu mah. Sok ku bapa didaguannya. Ayeuna mah mending da heula we aju. Bareng jeung bapa geus asak meureun. Indung maneh nyanguna. Hah? Asak can. Enggeus sanggup mah geus aya tuh. Hayu, urang dahar bareng atuh bala kecerakan. Nu satuluina mah kulantaran beuteung geus lapar kita tadi. Akhirna Lamsijan ngariung dahar jeung Pasurya katut Burasmi pamajikan Pasurya. Para wargi sadayana gancangna carita 2 poe ti harita Lamsijan nempungan deui Pasurya di kalapa genep. Bari sakalian nyarita yen buku teh geus aya. Kalayan teu kudu hese beleke dina poe eta keneh. Buku Lamsijan teh ludes kajual kabeh. Saterusna jiga anu dijanjikeun ti saanggalna. Lamsijan dibere kontrak ku Pasurya pikeun nyumponan buku sakolaan di wewengkon kalapa genep jeung sakurilingna. Ku ayana hal eta najan teu ari ngadadak beunghar mah tapi sahanteuna tarap kahirupan Lamsijan lambat laun jadi leuwih hade. Kaasup di lemburna kiwari imahna geus diomean jadi imah gedong sapotong. Duduk jandela istilahna. Cunduk kana waktuna dina hiji poe anu geus ditangtukeun. Lamsijan meunang ondangan ti Padaud dina enggoni ngaresmikeun usaha tambak hurangna. Harita Neng Euis datang sorangan pikeun nepikeun amanat tinu jadi bapana. Kang, enjing teh dipiwarang kaditu ku bapa. Urang sakantenan ngaresmikeun tambak udang lobster cenah kanggo eksporeun ka Jepang. Insyaallah. Nah hari tambakna di mana kitu Neng? Di dieu Kang tambakna mah caket basisir Madasari. Walau Neng Euis bari nyekelan leungeun Lamsijan. Oh, caket atuh. Euis mah sareng akang we atunya ti dieu angkatna sampeur akang. Atanapi bade sareng Jang Deni Euis mah sarengna. Cek Lamsijan bari ngabanyolan. Ih, alim teuing. Ongko jalmina oge teu terangeun. Wios abdi mah teu kaditu oge ari aya jalmi eta mah Kang. Bara ieu teuing ih papendak ti jalmi eta. Kitu cek Neng Euis. Terus lamun ujug-ujug akang teu aya kumaha? Ngi nyarios kitu atuh Kang. Abdi sok raruas kalah oge. Teu kurah karuh akang masuk aya wae nyarios kitu Cek Neng Euis bari muntang kana cangkeng Lamsijan anu ngusapan buukna. Gancangna carita tabu 7 poe Minggu Lamsijan jeung Neng Euis geus indit ti Cimerak make motor anyar Yamaha Krypton milik Lamsijan menang meuli hasil tina proyek buku anu usaha bebarengan jeung Pasurya. Maklum ngaranna motor anyar jadi dina ditumpakanana oge masih empuk karasana ngageleser komo atuh ieu mah kayaan paduduaan jeung panutan hate kayaanana beuki endah we teu karasa ari dibarengan ku sempal guyon mah lalampahan teh ujug-ujug nepi weh ka tempat anu dituju.
Sanggeus nepi ka tempat anu dituju kasampak teh. Di tempat peresmian tambak geus loba tatamu anu diondang ku Pa Daud. Datang-datang oge lamsijan langsung dibagiakeun ku Pa Daud. Ulu, bagia jang bagia, sok guat ka dieu. Urang ngariung bari sakalian balake cerakan. Neng, bawa ta akang maneh, cina diuk di hareup neng. Kitu ceuk Pa Daud. Sedengkeun lamsijan laju ka hareup diukna barang jeung Neng Euis. Di dinya kasampak burita geus aya panghareupna. Teu lila sanggeus para tamu kabeh kumpul. Acara peresmian tambak teh dimimitian. Bertindak salaku pembawa acara. Saurang panata acara anu netelakeun yen pausahaan anyarna Pa Daud tujuanana pikeun nyukupan kabutuhan ekspor. Singkatna carita, sarengsena acara tepi kana waktuna acara balake cerakan. Pa Daud gancang nyamperkeun lamsijan bari narik leungeunna dibawa ka tempat khusus para tamu istimewa. Jang, hidup mah di dieu atuh daharna jeung bapa, bareng jeung mamah maneh. Hayu Neng sakalian baturan. Mohon mangga Pak, cek lamsijan polos. Sedengkeun ari Pa Daud mah kitu soteh keur nyeun reka perdaya. Di tempat anu geus disadiakeun ngabarak ku rupa-rupaning dahareun nu ngarareunah tur maranaha. Harita lamsijan ngajanteng bari digandeng ku Neng Euis. Pikeun manehna mah da kakarak atuh ka perjamuan mewah kawas kitu. Saterusna salah saurang pagawe awewe nyodoran inuman seger dina baki bari pok nyarita. Mangga dileueut. Lamsijan unggeuk tanpa curiga naon. Manehna tuluy rek nguyup eta inuman. Tapi karek oge bibirna antel kana tungtung gelas. Nah atuh ujug-ujug wus. Ngadadak aya sagelombang angin cukup kuat. Tibarung ku nyambuangna seungit minyak kasturi. Nembrak gelas anu keur cekal ku lamsijan. Tang! Gelas teh meclang terus ragrag tepat kana handapeun suku Pa Daud bari nakayan peupeus. Nyeorna angin mawariweuh kana kayaan pesta. Komo nalika gelas anu cikeneh ragrag katempot caina ngaluarkeun haseup hideung kandel mah. Kabeh moloho bakating ku heran. Sabab teu nyaho cai naon sabenerna anu disuguhkeun ku pagawe tadi ka lamsijan. Sementara si Hamid jeung si Badrun mah gadona noroktok saking ku soakna bisi lamsijan ngamuk. Kayana teu jauh beda jeung Pa Daud. Begetna sepa lir tae getihan. Jajantungna tagiur dagdig dug ratuk tutunggulan. Sabab rumasa geus nyieun conekah pikeun namatkeun riwayat hirup lamsijan. Ku jalan ngabubuhkeun racun kahiyangan pamahanan tibah sirod ti padaherang teh. Nah hatena ngagerentes. Aduh, cilaka. Usaha aing menang ngarancang meh hampir sabulan teh gagal deui wae. Aduh. Nah kumaha pipetaeun aing ari geus kieu. Jaba rugi gede deh, duit 100 juta ngalayang. Aduh. Nah kumaha carana ieu sangkan si lamsijan teu ngamuknya. Edan, bener-bener sakti si kurang ajar deh. Aduh. Sementara harita lamsijan sarua kagetna waktu gelasna disapu ku angin dadakan. Tapi sanajan kitu dirina gancang sadar yen nyawana pasti keur kaancam. Komo nalika kaambeus seungit minyak kasturi hatena surti yen Nyi Patimah geus nyalametkeun nyawana. Sabot keur kitu kana ceulina aya nu ngahareos.
sing waspada Kang. Kumargi Padaud teh ngagunakeun racun ti alam gaib pamahanan dukuna. Eta racun ngaranna racun kahyangan. Balukarna mun dugi ka eueut ku salira akang pasti bakal lumpuh. Kajabat teh eta awak akang pasti hancur dina salami sasasih Kang. Gebeg. Barang ngadengi kitu Lamsijan jadi ngagebeg bari ngabiri gidig. Teu bisa dibayangkeun mun nepi ka eta racun kainum tangtuna dirina ayeuna geus jadi korban. Sabot keur kitu Neng Euis meuni hari weus-weus nanya bangun nu hariwang pisan. Aya naon atuh nya Kang? Abdi sieun. Aya naon Kang? Fatimah tenang nyi. Tenang Neng, moal aya naon. Tapi pami hoyong langkung jelas mah taroskeun we ka bapa. Cek Lamsijan bari salah ucap dararasaan nu nanya teh nyi Fatimah. Sedengkeun Neng Euis jadi heran. Dumeh Lamsijan nyabit-nyabit ngaran Fatimah. Nah hatena jadi timbul rasa timburu. Fatimah? Asa kitu Kang Fatimah? Pasti kabogoh anyar akangnya ti Ciamis? Tanya Neng Euis semu baeud. Sorot matana neuteub seukeut ka Lamsijan anu gugup. Kapan saketerang akang mah nami papanjangna Neng teh Fatimah. Mung tadi akang lepat nyebat kumargi nuju ruas. Emutna kana nami papanjangna wungkul. Tembal Lamsijan bisaan pisan ngelesna teh. Atuh dikitukeun mah Neng Euis jadi imut kareueut deui. Sabab manehna oge karek sadar yen ngaranna Euis Fatimah. Aduh, abdi hilap Kang, punten. Karena nami nyalira oge jadi hilap. Tapi kunaon abdi kedah naruskeun ka bapa ku enak kajantenan ieu Kang? Akang yakin Bapak Euis kahebatanana sami sareng dukun anu tiasa narawang kan hal gaib. Cek Lamsijan ngahaja ngomong kitu sangka Neng Euis panasaran. Nah leres kitu si bapa keahlianana sababan sataning jeung dukun. Abdi mah asa nembe terang pun bapa gaduheun kekuatan supranatural. Ngadengi kitu Lamsijan jadi serina hatena bari mesem manehna ngawalon. Mohon leres Neng. Cobi we geura taroskeun. Kajabi teh eta pan Padaud teh gaduheun makhluk gaib anu nami-namia. Anjeunna sabangsaning Kunti Neng. Neng Euis meuni colohok lucu waktu ngaregepkeun katerangan ti Lamsijan anu nyebutkeun Padaud boga kukutan makhluk gaib anu ngaranna Mia. Nu mata karita kene oge Neng Euis langsung muru nyamperkeun ka Padaud bari langsung nanya. Aya naon Pak? Ieu nu salaresna aya naon? Dugi ka kajantenan kawas kieu geuning. Memangna Bapa leres gaduh kukutan makhluk gaib sabangsaning Kunti anu namina Mia, Pak? Beungeut Padaud beki sepapias. Kayaanana estu jadi samar pola, samarampa. Harita nembalan tapi nembalana gugup dibarungku kesang tiis ting gorolong tina tarang maseuhan halis skandalna anu ngadadak lempes. Kunaon nanya kitu ka bapa geuning Neng? Aya naon? Itu saur Kang Ijan. Cenah bapa gaduh kekuatan supranatural satara jeung dukun cenah. Sareng sajabi ti eta bapa teh gaduh makhluk gaib. Mangkana abdi naros aya naon itu salaresna dugi ka kajantenan kieu Pak? Padaud beki bingung mikiran kumaha cara ngajawab pertanyaan anakna. Sedengkeun hatena ngaku yen Lamsijan pinter oge taktikna. Dasar kurang ajar. Bisaan oge si kunyu krawun nyeun aing gempeur teh. Anak aing jadi kapangaruhan. Jaba make nyebutkeun si Mia bangsa kuntilanak deui. Awas ya Lamsijan.
dagoan walas di aing securing. Kitu kukulutusna Pa Daud dina hatena. Laju nembalan pananya anakna. Ieu teh jigana aya jalma anu hasud pidik ka urang ieu teh jigana maneh ngirimkeun sabangsaning santet. Tapi untungna Bapak boga pamajikan gaib. Maksud Bapak teh boga hodam gaib kuntilanak gitu. Ceuk Pa Daud kitu ari dasarna ngabohong mah sok keukeuh aya kacaletotna najan bisaan ari ngelesna mah. Oh, alhamdulillah atuh urang masih kene salamat. Walau Neng Eis. Samantara satuluyna lamsijan harita aya muru nyampeurkeun kadinya bari pok nyarita. Aduh, untungna Bapak gaduh pendamping Neng Mia kuntilanak ti alam gaib Pak. Jadi ku aya hal eta racun kahyangan teh tiasa digagalkeun Pak. Ceuk lamsijan kadengena matak nyentuh pikeun Pa Daud mah. Para wargi sadayana sabubarna tina acara peresmian muka usaha tambak lobster. Lamsijan ngahaja dengan terkeneng Eis ka Cijulang. Keun wae cenah da aya kolotna ieu. Ongkoh gegedena mah hoream alatan Pa Daud anu salawasna neundeun kaceceb kageuleuh ka dirina. Tidinya lamsijan tuluy balik ka kalapa genep ka indung bapa angkatna. Sanggeus nyarita heula ka si Lili sobatna di Cimarak. Sareanti eta ongko manehna boga janji rek nganteuran buku ka sakolan SMA di daerah Cipatuja. Nalika datang ka imahna Pa Surya, dumadakan lamsijan ngarasa sirahna nyeri liwat saking. Atuh datang-datang oge setengah ngabebeutkeun maneh kana kursi. Lamsijan ngagoler bari nyeklan sirah. Nempo kitu Bu Rasmi indung angkatna jadi kaget terus nanya. Ya Allah, kunaon Jan? Maneh gering atau kumaha ieu teh? Bapana gancang ka dieu. Si Ijan tulungan bapana. Cek Bu Rasmi bari ngagerwan Pa Surya. Sementara lamsijan sabisa-bisa nahan kanyeri nu taya hinggana. Aduh, ya Allah. Nah kalah kunaon deui ieu? Ieu aing. Sirah meni asa dicocok ku linggis. Aduh. Mak hampura uing mak. Bisi uing ponok umur mak. Cek lamsijan sasambat na jero hatena. Bae teu karasa. Sanggeus kitu manehna tuluy kapiuhan. Kulahek. Harita kene Pa Surya jeung Bu Rasmi mawa lamsijan ka rumah sakit. Najan bari jeung bingung ku panyakit lamsijan anu ujug-ujug parna. Geus nepi ka rumah sakit langsung dipariksa ku dokter. Sanggeus dipariksa ku dokter, si dokter can mere kapastian ngeunaan panyakit anu nyerang ka lamsijan. Teu karasa geus meh 2 poe lilana lamsijan can sadar tina kapiuhanana. Sementara ngeunaan lamsijan gering bejana karek nepi ka Neng Eis nalika manehna datang ka imah kontrakana lamsijan anu di Cimarak. Tidinya Neng Eis menang beja ti si Lili yen lamsijan teh aya di kalapa genep. Atuh harita keneh Neng Eis tuluy ngabiur ka kalapa genep pikeun nyusul lamsijan. Tapi Neng Eis kacida kagetna waktu dirina menang beja ti tetangga Pa Surya yen lamsijan keur dirawat di rumah sakit. Atuh Neng Eis gancang datang ka rumah sakit. Datang ka rumah sakit teh Neng Eis tuluy ngajerit dumeh nempo lamsijan kayana jiga geus jiga layon. Kang, kunaon atuh Kang? Dugi ka kieu geuning. Kang, ieu Kang. Ninggalkeun abdi atuh Kang. Ninggalkeun Kang. Cek Neng Eis bari ceurik manika nyerian. Samantara lamsijan dina sajeroning kapiuhanana. Sukmana mah kumalayang
nembus alam anu can kungsi kudirina kasorang. Lam sijan laksana ngimpi dirina ditepungkeun jeung Nyi Patimah. Di alam pangimpian Nyi Patimah nyarita ka Lam sijan. Akang, terang teu kunaon akang dugi ka aya di ieu tempat? Nu mawi akang teh teu terang Nyai. Aya di mana atuh ieu teh salaresna akang? Duka kunaon akang oge bingung ieu teh. Lamun akang hoyong terang, mungkin we diwartosana enjing ya Kang. Nah kunaon? Ngawartosana kedah ngantosan enjing heula. Kumargi ayeuna mah waktosna seep Kang. Olo. Waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official. Keun atunya. Ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.